mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun. Jadi santri mah aya paragi ngawihna lain deui. Lain di balik kerudung. Atuh aya. Wa qulul layali lailatul qadri indanat kama qul ayamil liqaya mujumatin. Wa qulul layali lan utawisa kabeh pirang-pirang wengi iku lailatul qadri indanat lamun parek ya lailatul qadri kaya oleh utai sakabeh pirang-pirang dina tinmu iku yaumul jumatin dina Jumat. Ieu mah ngabahasakeun bahwa zaman eta waktu eta ngarupakeun wadah eta kumaha nu diwadahanana di antara wadah-wadah anu patali jeung zaman Lailatul Qadar tanggal 10 bulan haji tanggal hiji sampai tanggal 10 wadah tadi yauma arfata poean arfah termasuk ayamil asyar termasuk yaumu asyura termasuk lailatul maulid wengian dilahirkeun junjunan alam kangjeng nabi urang kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta waktu indah teh waktu teh lantaran jadi tempat urang ge sok nyieun urang ge surat waktu yang telah berlalu tidak bisa terlupakan ketika engkau ada di sampingku di bawah pohon korma di Cikupa sambil menunggu gebegan jagong. Oh citraku eta teh aya waktu nu teu bisa dipohokeun di SMS marilah kita bernostalgia. Insyaallah waktu urang ge boga waktu-waktu nu teu terlupakeun baik waktu keindahan atau waktu urang keur dicarekan nu jelas mah aya nu dicarekan datang ka kuari teu poho-poho waktu hulu dibabet-babetin karena tembok kuno kolot. Insyaallah ieu waktu geus bagi jelema-jelema nudu madeheus ka Gusti Allah bahasa Lailatul Qadar teh lain bulan Ramadan di poe-poe biasa ge atuh kapanggih bae Lailatul Qadar teh sebab Lailatul Qadar eta dibukakeun hijab ketika dibukakeun hijab terasa deket jeung Gusti Allah ningali pemandangan-pemandangan nu aneh anu ajib kuari di luar bulan Ramadan dibere urang kos kitu eta Lailatul Qadar begitu penting urang asup ka kamar dibukakeun ku urang bla putih Lailatul Qadar tah ahli Allah magarar itu mantak lamun manehanana atau ahli Allah geus dibere seperti eta rindu emang aja Allah merekos kitu teh supaya rindu engke ku Allah teh dibere-bere
sangkilang deket teu dibere bae ku Allah nyana terus bae terus ibadah teh beukit terus pohara jasa Allah nyahueun nyana rindu ka dinya rindu ka eta ku Allah teu dibere terus bae terus ke mungkin bae 3 bulan mungkin 6 bulan mungkin 1 tahun dibere deui tet beuki rindu bae ieu nu diteangan indah jasa sehingga nyana geus ninggalkeun hubungan jeung manusia embung nya nama aya hubungan jeung manusia lantaran geus dibere kanikmatan ku Gusti Allah manggihan Lailatul Qadar apa dijual ganti bebek Masya Allah lamun jelema geus dibere kaindahan ku Gusti Allah sanggup ninggalkeun kalazatan dunia sanggup pepegatan jeung HP sanggup pepegatan jeung televisi sanggup pepegatan hubungan-hubungan jeung pamarentah sanggup pepegatan tapi teu ngundang fitnah eta mah hate ieu mah ngan dibahasakeun bae lain berarti kapanggih jeung lurah aju lumpat kapanggih jeung camat lumpat ceuk camat tewak maling lain gitu atuh biasa bae jahat eta mah urusanana sanajan urang amprok jeung awewe ge aya nu urang teu bogoh mapan urang di jero hate teh teu betah tuh irung pengek cili petot hidung leteng pendek ditanya orang Brebes teu betah hate teh nolak hayang geura indit tayang geura indit tayang geura indit tayang geura indit tah urang ge urang lamun nyaho bahwa eta pamarentah jahat teh lainna naon ieu urang setiap neuleuh jelema anu takabur setiap urang neuleuh jelema anu pelit setiap neuleuh jelema anu sombong pan eta teh ngagurat di jero hate teh ka urangna balukarna ka urang balukarna tah mantak urang coba ge neuleuh bae jelema kos kitu atuh langsung salat teh khusyuk emang tadi ge henteu duh kos kitu urang deuleuh ahli Allah neuleuh doang beda engke ge aju bae salat ge tentrem ngeunaheun nikmat neuleuh doang bisa dirasakeun urang bari leumpang naik mobil terus neuleuh di jalan teh aya anu ping-pingna ka deuleuh teu karasa pan ku urang teh teu karasa aya nu susuna terbuka sanajan rubu saperapat dele teu karasa tah urang teh teu karasa tah neuleuh sarubu bae ge tah geura ge salat ge engke salat sholli Allah eta bebeulahna ka deuleuh susu gede amat eta masyaallah Gusti Allah sungut maker iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi di jero hate mun dibuka sagede naon moal beres salat teh moal beres eta dedelan kos kitulah dedelan teu karasa teh kurang teh masyaallah mantak ngonci maneh be di kamar HP be di gedean atuh kitu-kitu keneh da mah pegatan sanggup geus ngarasa ngeunah engke ge bakalna mata henteu dikepar ceuli teu dikepar kabeh nikmat sejuk perasaan teu hayang kapanggih jeung jelema ge teu hayang beneran ke teu hayang dibere teu hayang jariji neuleuh jelema teh jariji engke beuki ka ditu beuki nikmat ibadah beuki teu hayang kapanggih jeung makhluk kakarak ngeunaheun bakal nikmat dibere ta ku Allah hijab dibuka blak ih asa di mana ieu teh ngeunaheun suasana eta teh Lailatul Qadar lain di bulan Ramadan seakan-akannya selalu manggihan Lailatul Qadar mantak saat-saat jam-jam tertentu
jelema teh sok aya jelema nu deukeut ka Allah teh sok di jero kamar. Nukunyana pernah kapanggih. Nukunyana pernah kapanggih. Jem eta lah pernah kitu naon kana manggihan kanikmatan. Dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Jem eta nyana ingin terulang kembali. Mungkin isuk-isuk, mungkin ba'da zuhur, mungkin ba'da asar, mungkin ti peuting. Geus teu bisa diganggu tajem nu pernah dibere ku Gusti Allah. Jeung emang hampir kitu bae. Si eta teh dibereda ku Allah jem sakitu, engke dibereda teh jem sakitu deui. Biasana kitu bae, mun ti peuting, mun ba'da asar dibere deui teh ku Allah. Tet. Waduh, nikmat. Itulah Lailatul Qadar. Lamun Nabi diberi mujizat pangbubungah, pangbeberah supaya ulah keder hatina. Tanda bahwa eta teh pengakuan da ti Gusti Allah, wali diberi karomah. Nyana ngarasa diangkat jadi wali walaupun diikhtilafkeun ku ulama antara karasa jeung teu karasanya jadi wali, tetep nyana ngarasakeun sebab diberi karomah. Ketika nyana leumpang hujan gede teu kahujanan hayang teu naon teu jipan aing teu kahujanan ieu. Tah. Tidinya lah mulai beuki tawadu ka Gusti Allah. Nyana ngadoa, Gusti abdi mah mending hujankeun bae Gusti beusi kanyahoan ku batur. Tuh wali mah kos kitu. Ari nu lain wali mah, kadeuleuh sia aing teu kahujanan. Kadeuleuh teh Gusti ya. Tuh atuh aing teh ya. Ditanya ke eta wiridan nang teh ti Cisoka. Teh kos kitu. Kos kitulah ahli-ahli Allah teh ketika dibere embungeun. Lain diadukeun. Lain dipamerkeun. Ketika engke dibere deui ku Gusti. Dibere ku Gusti. Tengah peting misalnya ayah hijab asa di mana ceri Gusti ja abdi mah ada sayang eta Gusti abdi mah hayang teh ka Gusti teu kudu dibobotohan kuno kitu abdi mah pasti ibadah bae ka Gusti beusi abdi dibere nu kitu ke jadi tujuan abdi teu hayang abdi mah ka Gusti bae ditutup deui ku Gusti plek biasa bae mantak wayah raheut wayah katodel teu leuwih wali teh embungeun manehna ari nu lain wali mah geus kieu bae je jasana hizib aing aya ken can dipake ti mimiti di wirid gua aing baheula di empang baheula yang ngeueum Haji Muhyiddin da mah aduh teh coba dicobaan teh mah kos kadar itu mah istidraj ilmu kawalian karomah mah justru ditutup-tutup embungeun nya nama teu hayang mantek mimiti urang ibadah maka syariat tujuanana hayang sorga begitu urang geus mapan dina syariat asa karasa sorga deket ku syariat kuari ngaji nyana ilmu tarekat horeng salah teh kos kitu mulai kuari bertoriko teng hayang akhirat lain sorga hayang akhirat kuari geus dimaksud teh akhirat teh geus hiji begitu bertoriko datang ke akhirat tek nyana kuari ngalampahan ilmu tahakkuk ilmu hakikat horeng eta salah ibadah hayang akhirat Gusti mang tahun-tahun abdi ibadah hayang akhirat ternyata abdi salah abdi mah ayeuna ibadah teh hayang ka Gusti bet teu hayang sorga teu embung neraka teu hayang akhirat abdi mah hayang teh hiji be nu nyieun dunya jeung nyieun akhirat ka Gusti tah lamun geus datang ka dinya kakarak dibere bae takaromah ku Gusti urangna geus embung Gusti
ketika kanyahoan ke karomah nyana selalu ngadoa ka Gusti fakbidni ilaika ghairu maftuni cabut bae abdi daripada abdi kanyahoan besi diwali-wali ku batur imam abdi mamaningan cabut bae ampihan Gusti ai urang mah lain 5 karomah aing hiji dahar teu seueuh-seueuh ieu karomah aing genderuwo atuh dan lain sebagainya. Nah iyalah ieu kuari kisair laula suhubi jamalikum fi zati lamun teu hadir teu katara teu ngajepat kaelokan anjeun di awak kaula atuh niscaya kuring terido sasaah ge bihayati ku hirup kaula artina teu rela hirup teu leuleuh kaelokan Gusti lantaran ieu Gusti geus jadi milik abdi sajam bae teu kapanggih jeung Gusti teu kuat Gusti teu kuat hayang jeung Gusti bae geus ditinggalkeun dunia, geus ditinggalkeun makhluk, geus ditinggalkeun nafsu, geus ditinggalkeun setan. Nu aya teh Gusti, berarti Lailatul Qadar terus. Jaka panggih jeung Gusti, ku nikmat-nikmatna dumadeheus jeung Gusti. Tanpa maca Quran, tanpa maca sholawat, tanpa zikir, hanya hati anu berbicara jeung Gusti. Sirul asrar nu aya di jero hati nu dititipkeun ku Gusti, nyanana ngahaneng kos kubodewe nganeng geus lain maca Quran ieu mah lain geus lain maca sholawat geus tinggaleun tah mah geus kamari ieu geus sama lain Quran lain sholawat lain zikir nu dibaca lantaran maca Quran teh pan hayang kapanggih jeung Gusti, maca zikir teh hayang kapanggih jeung Gusti, maca sholawat hayang kapanggih jeung Gusti, kuari geus kapanggihna poho babacaan eta jonghok jeung Gusti Allah, nu geus kapanggih jeung Gusti Allah sajam teu kapanggih jeung Allah moal kuat. Berarti Lailatul Qadar sepanjang masa. Nya nama nu mantak wanian cumplang-campling di edan-edan, di stres-stres jeung teuing. Ai urang mah lain di stres emang stresnyaan. Ieu di stres ke batur atena bunga. Ketika ku batur diijid-ijid, ketika ku batur di stres bunga. Naon sebabna? Berarti aya rahasia nu teu jahoeun nuhun Gusti. Sebab aya nu disumputkeun nu mantak nyanana berlagas seperti eta. Lamun teu kitu engke aya rahasia nu kanyahoan. Ai urang mah emang eueuh rahasia edan beneran berarti. Ja ieu mah edanan sesetresan lantaran nyalametkeun rahasia kawalian. Geus mun make sendal nya nama sabelah lain. Nu hiji koneng, nu hiji beureum. Besi engke aya balik ngaji nu make kos kitu, lain wali teu boga duit. Atau maling nu batur hiji-hiji. Tuh nyana menyumputkeun gawalian geus pake kopiah mung nu bener nyana mah besi dipajar hebat make sorban teu bener terus we aya nu disumputkeun tah etalah nu sok disebut kituna nyumput di nu caang kama kola Abah Ucu masih ngades ya nyumput di nu caang katewak sia saan Abah Ucu. Ya Kiai artinya bergaul jeung pemerintah ditanya ku Abah Ucu sia sok bergaul jeung pemerintah abdi mah nyumput bae cenah di nu caang ieu mah Abah singa dek katewak sia bisa anta Abah Ucu bener bae katewak lain nyumput atuh sia mah tamah ya katewak iya laula syuhudu jamalikum fi zati ma kuntu arda sa'atan bihayati Ma Lailatul Qadril Mu'azzam syanuha illa iza umirat bikum awqati. Teu aya Lailatul Qadar nu diagungkeun syanuha kalakuanana anu pohara luar biasa martabat jeung kalakuanana kecuali
dimana diramekeun waktu-waktu kaula ka anjeun kinayah ka Gusti ketika abdi ngaramekeun waktu dumadeheus ka Gusti selalu aya Lailatul Qadar cinta jasa ka Gusti Allah lamun jelema geus cinta ka Gusti Allah teu sanggupeun berpisah jeung Gusti Allah melalui jalur mana nyana mun tadina kapanggih ku jalur Quran teu sanggupeun nyana ninggalkeun Al-Quran melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah melalui jalur sholawat teu sanggupeun ninggalkeun sholawat melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah melalui zikir teu sanggupeun nyana ninggalkeun zikir sebab ketika nyana zikir berarti kapanggih jeung Allah ketika make jalur sholawat nyana maca sholawat kapanggih jeung Allah lantaran kabeh engke kadeuleudan jeung kapanggih jeung Allah mah Allah kabeh terek Allah kabeh kumaha apan urang diciptakeun ku Gusti Allah haju urang teh dibere kekuatan ku Gusti Allah dibere daya ku Gusti Allah urang geus ngabahasakeun iqra di hareupeun Gusti la haula wala quwata illa billah teu aya daya jeung teu aya kekuatan kecuali nu Allah urang boga daya jeung kekuatan berarti eta teh daya Allah geus kicep urang kicep Allah denge urang denge Allah daya urang daya Allah kuat urang kuat Allah teu kudu jauh-jauh neuleug gerak urang kapanggih jeung Allah kabelah ditunang ke aing teh Allah Anallah pencit bunuh Syekh Siti Jenar iyalah ngarana manunggal wahdatul wujudna iya anu dipermasalahkeun di urang ulah berpaham seperti eta ulah sasar tapi ketika jelema ibadah ka Gusti Allah pasti kos itu disasar-sasar atau sasar ulah basa anu ngaku kos itu bunuh andai kata jelema terus suluk bakal kos itu bae tah eta mah teu bisa dicaritakeun lantaran mah perasaan geus ngaji teh aya ngaji amil aya ngaji jurumiyah aya ngaji fikih kabelah dina aya ngaji tauhid kabelah ditu mah ngaji rasa nah ieulah nu teu bisa dijabarkeun nu bantak bertorikoh man teu bisa dipotokopi langsung disebarkan tah eta lamun menyebarkan fotokopian torekat nyasarkan dolun mudilun cek nama bakri tarik mundur jelema nu kos kitu teh eta teh pengkhianat eta dina kitabna Futuhat pengkhianat kiai anu nyebarkan torekat model kos kitu eta teh geus wajib dipanggil ku pamarentah pencit lantaran nyasarkeun jalain kitu torekat mah sia geus sabaraha taun mah santren geus naon anu tamat geus kumaha ku ari di imah abdi mah jai magahan mah magahan we lah santri loba jeung setik jakur bae hayang ge abdi mah ibadah tah ieu aya ka dieu atuh geus dibeat di jero kamar ulah bebeja ka sasahanya geus sia mah ieu lakukeun tah ieu ke lamun sia didinya geus beres naik ka dieu ka didinya geus beres naik deh ka dieu satungtung can naik atuh bal ditaekeun ku guruna jang naon dibere wiridan ge eta di wirid mah torekat mah tah mah pagawean geus engkena datang ka rasa lain ku ari alhamdulillah cenah kiai kunaon abdi saminggu geus tamat torekat sugro kubro wah iya di mana sia guruna di ditu geus mencit embe sagala widih torekat mencit embe aya kita mah Kiai Haji Hamid beres ngaji amil mencit embe atuh eta beres malah maca ngaji amil dua kitu naon bena atuh salah tah jangan ngancing cekolot teh heula mah ai torekat mah lain kitu malah putus jeung urusan dunia guruna geus ngade ya ulah bere-bere ka aing nu penting sia heula bener jeung Gusti kadeuleung ke ku mama dipantau ke ku mama salah baik bila dipanggil salah sia atau melalui ngimpi salah sia atau ditegur melalui karomah nyana keur diuk anu nampiling ceker ih saha eta nu nampiling nyana derdeui wirid ditampiling deui tuh kos kitu guru torekat mah bila perlu panggil atawa ngimpi nang nyieun ngimpina ge guruna nyieun ngimpi atuh guru torekat mah ka murid ge nyahoeun sia ngimpi anu nya kamari peuting ka ngimpi-ngimpi nyahoeun atuh komo hayang ka jahe iyalah guru torekat mada kudu numur si dula sambarangan
urang na siap guru can kapanggih teu jalan aya guruna urang na teu siap moal urang na siap guruna aya dicek heula ku guruna kakarak eta lah tarekat nu asli anu endeuh darajah suluk lain sakadar tabaruk hese pimuridena guru nama aya bae sepanjang masa ima langsung sabtu non gitu ngaranna Kang Nabi Qadir wa ima langsung wali-wali sanga wa imma guru urang nu teu kanyahoan ternyata anu sagulung sagalang horeng eta teh mursid ngan nyana teu nembongkeun atuh hese bae kamursidan mah iwalti nyana nu geus dibere horeng guru aing mursid teh kanyahoanana di KTP-na Haji Mursid aduh urang menceritakeun tarekat babari hese babari mentak di akhir zaman engke bakal digelar tarekat bader bae tarekat make kartu nama deka mana jangka pabrik naon kok tarekat sih pakai kartu nama heran itu salah jurusan tarekat pakai kartu nama masalah jurusan dek dipake naon eta kartu nama tarekat kos kiai make sertifikat heran aing mah kiai sertifikatan atuh engke bisa digadekeun sertifikat kiai pakai kredit. Iyalah di akhir zaman mah geus macem-macem hayang pengakuan lain kitu tarekat cukup ka Allah titik ngayalah kabeh Lailatul Qadar nu mantak bayangkeun dalilna wal hubul lam yahtaj ila miqat diteruskeun heula ka dieuna innal muhibba idza tamakana fil hawa jelema nu keur cicintaan di mana geus nyongsrong jasa cintana timbul rindu lamun geus rindu wal hubul lam yahtaj ila miqat tidak tahu waktu jam sabaraha bae nyana lantaran inget bae gereleng ka ditu isuk-isuk ka karaktas kapanggih balik nyana jam 10 inget deui datang deui jam 10 obrol-obrol di sisi kali nyana teh SMS-an haju balik jam 1 inget deui ka ditu deui geus jam 1 geus digerokeun ku mana heuh Neng Dewi Aisyah didinya bae ka dieu balik sakedeung datang ka imah di SMS deui jam 4 kapanggih deui aduh puyeng cak mana aing ja aing ge baheula teu kitu-kitu teuing aing ge jeung ngabasia bobogohan tapi jangan teu kos sia-sia teuing mah duh teu kuat mah duh abdi mah kajenteng teu dahar teu nginung asal kapanggih jeung nyana bae jeung saha jeung Juned teu kuateun jelema nu keur cicintaan teu kuat berpisah ketika berpisah ke sasalaman lalaunan eta lalaunan geus ndet bisa ge dicekol deui begitu kan Bib ya eta geus ge kapisah leungeun geus pisah dicekal deui pundak mah bego tah henteu coba dadah nage Masya Allah sakira-kira aya kapal hiber kadinya mal karasa konya dadah eta cinta ieu mah cak dina kitab sia masih cak ena mah pajarsan ngeunah-ngeunah aing meureun dina kitab ya wal hubul lam yataj ila miqat cinta tidak tahu waktu cinta tidak membutuhkan waktu mantak disebutnya cinta adalah buta kakarak boga kawauh jeung urang Karawang sahektar ngagelenceng buta nu di kolot nu di imah ge geus nyere kanan we teu kadenge sakumaha kaleng brombeng gumrah lantaran nu kadeuleu irung nu itu bae waduh eta mah cinta mindo ngaranna teh mah beuki jahat mah cinta mindo mah iya keur meujana fuber masyaallah dunia milik kita bersama wah jeung kareta-karetana nu nyana eta termasuk beca ge sarua tah eta teh waktu kajeuteun dicarekan ku indung bapana tatap bae kaluar bae ngolosot bae nyana teh bahkan heuleu lantaran bapana cepreng jasa salat sia salat teh gegeura ngan 2 rakaat doang magrib kaluar ka ajeun aing mah dicarekan los ku pangeran nu penting kapanggih aduh masyaallah geus dijualan kitab tafsir Munir geus dijual
terus dijualan kabeh kuari tinggal sehiji doang calana jeung samping jeung kitu baju tinggal hiji doang tapi senang hati luar biasa senang sudah kukorbankan seluruhnya waduh tinggal aku melihat dan ingin merasakan pengorbananmu Doni ajunya namanya takanya nata benta pengorban hayang naon atuh ka pengorbananana hayang baso embung hayang naon teu somai lah sus kitu jang naon hayang naon hayang nu kos baso ya geus teu bareres jasa ya kitab ye kitab kawalian sih kos kitu ayeuna indal muhibba idza tamakana ta eta namakeun moal beda cinta ka manusia jeung cinta ka Allah artina di mana dina pada lu pada ratanana jelema cinta ka awewe eueuh waktuna kitu keneh cinta ka Gusti Allah kapanggih bae jeung Lailatul Qadar eueuh waktuna ditambah deui qala ahar wal